Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun ngalogat kita balika. Halaman 71 mata atok. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin Allah ya rabbal alamin. Mata atoka syahadaka birrohu. Mata atau samang-samang sama parin Allah kaka anjeun. Ayuhal arifu hejal minu maripat al mutayakidu anu nyaring hatena. Ashada tanyaksikeun Allah kaka anjeun birrahu kana alusna Allah. Ay sifati biri tegasna pirang-pirang sifat alusna Allah. Saena Allah minal judi buktina bageran wal kurmi sareng tegasna bageran wal ihsani sareng ihsan sok beda muka saya wal utbi sareng welas wal utbi sareng tegasna welas wa guiri dari kasareng salianti nu kabeh salianti jud kur ihsan. Wa mata mana sareng samang-samang sanyegah Allah kaka anjeun ashadat tah nyaksikeun Allah kaka anjeun kohrohu kana sifat maksana Allah ay sifatihi tegasna pirang-pirang sifat Allah al qahriyati anu bangsa maksa allati anu taqtadi anu nuduhkeun ladzi al qahra kana maksa wal golabata sareng ngalindih minal jabariyati buktina sifat bangsa maksa wal kibriyai sareng gumede wal izzati sareng mulia wal istighnai sareng ngalap sugih. Bahwa tahari Allah fi kulli dalika dina saban-saban itu atau sareng mana atau ka sareng mana aka ai pikil tal halait laini tegasna dina dua tingkah mutaripun eta anu mere terang ilaika ka anjeun ai mukbilun tegasna anu madep alaika ka anjeun. Wa muridun sareng anu ngamaksud mingkati anjeun antari pakanayen terang anjeun huka Allah. Jadi samangsa Allah maparin ka anjeun maka Allah teh nyaksikeun meret ningali ka anjeun kana sifat saena Allah samang-samang sa Allah nyegah teu masihan ka anjeun Allah teh nuju ningalikeun ka anjeun teh kana sifat maksana Allah. Fa innal wahida maka saestuna hiji jalma minna ti urang sadayana ida aroda eta di mana-mana ngamaksud wahid aya ripa kana yen terang wahihu aya ripa kana yen terang huka wahid saha goiru salianti wahid. Fa imayan ama maka boh yen mere terang wahid alaihi ka goir wa imayu akiba maparin nikmat gitu ayan ama parin nikmat wahid alaihi ka goir wa imayu akiba sareng boh yen nyiksa ahad huka goer pakulun makali saban-saban sahidi min humatina ayan ama sareng ayu akiba sababun eta sabab fi ma'rifati dalikal goer dina mere terangna itu goer batur lahu kawahid. Jadi sangkan batur apaleun ka urang teh ku urang teh nah harek dibere nikmat ku urang atau dibere yuakib mere siksa batur teh jadi apaleun ka urang pakulun maka disaban mana bieu teh
Wa mukbilun sareng anu madep biwujudi lutfihi. Wa mukbilun sareng eta anu madep biwujudi lutfihi ku wujud kawelas Allah alaika anjeun. Li anna musyahadataka kana saestuna ningalina anjeun li sifati birrihi kana pirang-pirang sifat saena Allah. Wa qahrihi sareng maksana Allah. Lutfun eta piwelas azimun anu ageng minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nikmatun sareng nikmat minhu ti Allah alaika ka anjeun payambagi atuh mesti lakapikeun anjeun naon antaskuro yen syukuran anjeun huka Allah alaiha karana nikmat. Wal hasilul matlubu sareng ari hasil anu disuprih minal ibadi ti pirang-pirang hamba ya ripa eta yen kenal si ibad maulahu ka pangeran ibad bima ku perkara huanu ari maula alaihi etan tetep netepan mah minas sifatil aliyati buktina pirang-pirang sifat anu luhur wal asmail husna sareng pirang-pirang jenengan nu sae la sabila daya jalan eta tetep lahum ka ibad ila ma'rifatihi kana nganyahokeun maula ila bitta arufihi kecuali ku ngenalkeun maula hum ka ibad wa ta'arufu sareng ari ngenalkeun maula lahum ka ibad imaya inna mayakunu eta pasina bukti ta'aruf bima eta ku perkara yunzilu anu ngalungsurkeun maula hukana ma bihim ka ibad minan nawazili buktina pirang-pirang balai anu turun wa yuridu sareng ngadatangkeun maula hukana ma alahim ka ibad minal ahkami wa yuridu sareng ngadatangkeun maula hu kama itu alaihim ka ibad minal ahkami buktina pirang-pirang hukum sawaun akur kana bukti naon al hukmu hukum muwafiqon eta anu ngakuran li tabihim kana tabiatna kana watekna ibad wa huwa sareng ari tabu al i'ta'u eta dipaparin au muhalifan atau anu nyulayaan lahu kana tabu wa huwa sareng ari muhalifan al mau eta panyegah paman maka sahajalmi kana nu bukti eman aripan eta nu ma'rifat bi rabbihi ka pangeran eman walam yastagrik sareng tengerem huka man naon hadu nafsi bagian nafsu naman lam yuparik maka moal bisa misahkeun man bainal auto antara paparin wal man sareng panyegah dan akulan kana saban-saban sahiji min huma tina itu atau manu lahwe tetep bikeun kul torikun ari jalan ya nakula min huma law eta torikun ari jalan tusilu anu nepikeun torik lau ka man ila ma'rifati sifatihi kana nganyahokeun pirang-pirang sifat Allah albariyati anu alus minal judi buktina bageran wanahwihi sareng saumpamana jud wal qahriyati sareng bangsa maksa wahada sareng ari torik min jumlati fathi babil fahmi eta tetep dina sawarehna
terbukana pintu paham fil man'i dina penyegah kama sapertikeun perkara maro anu geus kaliwat ma. Benten makola inama yu'alimu kalmanu inama yu'alimu pastina nganyerikeun ka anjeun naon almanu panyegah dicegah teu dibere teh nyeri hate teh eta teh ayuhal muridu he murid li adami pahmika eta karana teu aya na pemahaman teu pahamna anjeun gitulah anillahi ti Allah pihi dina manu nyeri hate na urang ku pedah ku Allah teu dipaparin mangke eta teh bijil tina urang teu paham bahwa eta penyegah teh ti Allah gitu. Ai fi halil man itegesna dina tingkah nyegah idlau fataha karana lamun mukakeun Allah laka ka anjeun laka pikeun anjeun babal pahmi kana pintu paham hina idin nalikana manu latalazta tah yakin ngarasa enak we anjeun bihi ku manu mun urang terang eta teh pamanu teh ti Allah bakal ngeunah karasana dina ayana pamanu teh pamin jumlatil pahmi sareng eta tetep tina sawarehna paham fil mani dina panyegah antap hamarian paham anjeun annahu kana saestuna Allah yuridu eta ngarus maksud Allah bidalikal man kana ieu panyegah ayu waqifa kana yen nyicingkeun Allah ka anjeun bibabihi di pintu Allah wa yu'aliko sareng yen ngagantungkeun Allah ka anjeun bihi dina bab wa tasiro sareng jadi anjeun min jumlati ahbabihi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang kakasih Allah painau maka saestuna Allah idza ahabba eta di mana-mana mika cinta Allah abdan ka hiji hamba hama maka ngaraksa Allahu ka abdan adunya kana dunia dijaga ku Allah tina dunia anu mohokeun ka Allah anu nipu wa min jumlati sareng eta teh tina sawarehna pahmu antap hamarian paham anjeun anu kana saestuna Allah salaka eta ngalumakukeun Allah bika ka anjeun mas lakal muqarrabin kana tempat lumakuna jalmi anu dicaket sapertikeun perkara waroda anu geus datang ma anil fudel ti Imam Fudel anau kana saestuna Imam Fudel kana eta bukti Imam Fudel yaqulu eta nyarios Imam Fudel ilahi duh pangeran abdi aja ta damel lapar anjeun ni ka kuring wajah ta sareng damel lapar anjeun ialika keluarga kuring waroita sareng damel naranjangan Gusti ni ka kuring waroita sareng naranjangan anjeun ialika keluarga kuring wa inna tafalu jeung pastina midamel anjeun hada kana ieu aja ta bihawasi ibadika ka pirang-pirang hamba anjeun anu tuh khusus fabi ai sababin maka kunaon sabab astaujibu nyubadanan ku Gusti astaujibu nyubadanan kuring min kati anjeun hada kana ieu min amali biri tegasna tina pirang-pirang amal kasayan wal khair tegasna kaalusan wa min jumlati sareng eta tetep tina sapalihna pahmu antap hamarian paham anjeun ana dunia kana sesuna dunia faniyatun eta nu bakal hancur waladat taha sareng saestuna waladatiha sareng saestuna kelejatan dunia mun qadiyatun eta nu bakal beak pataproh maka kudu bungah anjeun
Fataproha maka bunga anjeun bima ku perkara. Bener fataproh maka kudu bunga anjeun bima ku perkara. Udah hiru anu disimpen emak. Lakapikeun anjeun fil akhirati di akhirat. Ila guiri dalika dugi kalian ti antap hama bima tina perkara we tahu anu mukakeun. Insyaallah Gusti Allah bi kana emak ala qalbi muridi kana hatina murid as-shadiq anu bener. Faida fatah maka di mana-mana mukakeun Allah alahi ka murid dalika kana itu ma tala dada maka bakal ngarasa ngeunah murid bilman iku panyegah pada maka kembali naon al man upanyegah ainal ato eta datna paparin walau alam.